Terus Bapak sim abdi bade narkeula ka Bapak pangetennya sate acan Bapak melangkah kena sinjang anu 7 ieu kena dinten anu aya 7 Bapak siap enjing dina waktos enjing ngawalian neng siap Bapak ridho engke na bakal ditinggalkeun ku neng ridho mamah oge sami panginten mamah get sami mamah ridho engke bakal ditinggalkeun aku neng mamah ridho neng dipikah kudu pilihan neng ridho alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna mangga papa laun papana bapak ibu laun mangga laun papa wa papa nah laun wae wa siap mangga dinten Sabtu kaping dinten Minggu kaping 18 Desember 2024 Putri Salira bade dipihukum Pak bade ditikah ku calon carogena Pak Bapak salaku rama teges tangtos anu bade ngawalian putri Bapak anu gelis teka wanti-wanti dinten enjing laras Pak tawis Bapak ridho angkat sakedap deui tiup lilina bari muntang ka Allah mudah-mudahan anu janten carogena janten imam anu sae kanggo Putri Salira calon caroge putri Bapak tiasa ngatik ngadidik putri Bapak langkung sae agama utami nama tangger waler Bapak tikawit dinten Minggon ngirangan Pak margi lumsur kanu janten carogena titipkeun ke Allah muga-muga anjeunna tiasa ngamuliakeun Putri Salira mangga ditiup lilina Bapak bismillahi tawakkaltu ala Allah alhamdulillah mangga salajengna diecakeun wae Aisyah Bu bismillahirrahmanirrahim mangga sumangga ka calon istri supados salik dina lahunan Bapak sareng Ibu mangga gelis rek kitu rek kieu teteh sing syukur ka Allah sing yakin anu janten caroge teteh enjing eta lalaki terbaik pilihan Allah insya Allah anu bakal neraskeun kadeudeung sareng kanyaah ibu ramah hidup Bapak sareng ibu sing ridho tah ayeuna ecakeun aisanana titip ruh ka Allah muga-muga anu janten caroge putri Bapak sareng ibu sing tiasa naraskeun kadeudeung sareng kanyaah Bapak sareng ibu insya Allah abi yakin anu janten carogena teteh tiasa janten caroge anu mikadeudeung sareng mikanyaah katuang putri ayeuna hidup tos diecakeun tina pangkonan ibu ramah hidup ayeuna lungsur gelis mayunan ka mamah sareng ka Bapak cepeng pananganna tetep mamahna sing leuleup gelis tetep sacana ditetep sacana ibu ramah ulah tungkul tinggali mamah hidup tetep raraina gelis dina diri Salira aya getih aranjeun duaan nu jadi kakuatan ka hidup nepikeun bisa ka saperti kieu tinggali ibu hidup sakitu dagdag deg-degna aka hidup taras sentak sengor komokon popolotot mah jajauheun tong borok ka putrana kabatur ge ibu hidup mah jalmi anu sabar bager luar biasa ibu hidup aya di payunan hidup sakieu ayana cepeng pananganna ramah hidup gelis pun deui kitu ramah hidup
Insan aulia Allah nu gagah terpanggung waler luar biasa. Salaku imam di keluarga anjeun oge ngurus ngatur keluarga. Sakitu tangger waler ngadu ya Allah. Boh katuang ibu, komo hidup jimat hiji-hiji narama hidupnya anjing dedeuna. Neng anu gelis, neng anu soleh, neng anu bager, disaksianku sadayana kulawarga sok hidup minta hampura heula kanu janten bapa. Kadoana nganuhunkeun kanu jadi indung jeung bapa gelis. Sok sanajan hutang anu moal bisa kabayar kanu jadi anak, kanu jadi indung, neng sanajan beunghar boga harta sadunya keukeuh jasa indung jeung bapa moal kabeuli iwalti kasolehan hidup. Cengkat gelis gabrug mamah sareng bapana. Mangga rangkul ramah hidup sareng mama hidup gelis. Hampura bapa bisi nu jadi bapa kurang ngatik ngadidik anu jadi anak, bisi ayah kahayang-kahayang neng anu salami ieu anu acan kacumponan ku bapa. Pun kitu deui ibu hidup, hampura ku neng bisi ayah kahayang neng acan kalaksana kuno janten indung. Tapi neng sing yakin gelis teu aya anu leuwih nyaah ti alam dunya iwal ti ingsun jeung bapa. Burung palung bedog gelo tetep nu jadi indung jeung bapa nyaah kanu jadi anak. Ditikahkeun ku ditikahkeuna pasti terus manteng kadeudeuh jeung kanyaah mah. Sing jangler gelis wilujeng angka sing bagja. Mangga neng ayeuna ka pangkuana mama. Neng alih ka pangkuana mama. Mangga. Atas sungkem neng, sungkem ka mama. Ka mama heula neng. Neng ka mama heula neng. Punten. Neng ka mama heula. Mangga neng nyungkeun hapunten kanu janten mama neng. Kapungkur neng salami salapan sasi kaheurinan kanu janten mama. Mama teraos kulem nangkara salah nyangigir salah nyakitu nangkuban kusabab eta aya neng dina rahimna brak neng ka alam dunia nyakitu tea salawasna neng. Mangga neng nyungkeun hapunten kanu janten mama. Nyungkeun hapunten kanu janten rama. Tahieu rama hidup neng. Anu ngayuga teterang berang teterang peuting kangen neng. Ayeuna jubuk canggung ageumban teu karaos bapak diheseangku neng. Ayeuna neng tos bade ditikaakeun kana dinten enjing. Sok mangga neng nyungkeun dihapunten kanu janten rama hidup. Digabrung digabruk neng digabruk mangga harewoskeun
nyukeun hapunten neng kana janten rama. Wih di kamama sok dikabru mama nas harewoskeun ka mama hapunten